iya tupan puak ya beda-beda kak. Mana sudah dibawa iba arkanul hidut salasun puak daya tilo ngan kula dibawa iya mah ditanya aku salah kita salah jadi atas non atas salah menang puak daya tilo ulah deui ulah puak daya tilo hiji aya puak sopan mana puak sopan teu kadenge sawarana tapi bauna kabina-bina puak sopan nuka dua aya puak telenges mana puak telenges harus sawarana bari jeung bau kana irung nuka tilu aya puak kabina-bina sawarana harus ya tara keluar jeung bukur-bukurna. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Istimewa segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jajaran pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus seluruh santriawan santriawati Al-Ikhlas. Anu alhamdulillah parantos antusias ngarayakeun Rajaban, mudah-mudahan berkah Rajaban, berkah Isra wal Mi'raj ieu panitia kabeh jaga ngabring ka surgana Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Tegabantun ke seluruh jamaah tamu undangan baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi dalam kurung masyarakat Kampung Kemang as'adakumullah. Bu, ibu, cager, tiris tuh, sakit keberakna henteu cenah. Hebat ari santri mah budak kampung. Ulah kaget ari ngaran hujan mah di mana-mana ge barokah. Di samping barokah barasuh. Engke kadituna balok sadaya. Tapi sanajan barejong belok basuh ari berkah mah urang sing salamet amin. Ulah asa-asa pamuda panitia nu hujanan ulah asa-asa insyaallah satu tetes di hujan anu neteskan awak urang jadi saribu rahmati Allah. Man hampura ieu ka panitia kula sawarana geus dobrak. Lamun carak sisa teh mah sisa. Alhamdulillah di tanggal 3 Rajab kula can eureun-eureun ieu. Ngider bae budak-budak berkat. Tadi kula memeh ka dieu diimpus heula dicarekanan ku dokter Pak cenah darah nage ngan 70 bisa teh bisa cenah ieu bapak lamun hayang pit deui kudu istirahat 3 poe 3 peuting cek kula atuh leungit proyek kula. Tapi alhamdulillah sanajan darah 30 darah 70 kula bisa maksakeun ka dieu bari jeung leuleus bari jeung sawarang geus soak mudah-mudahan aya pitulung Allah amin. Terus ya terus baca karakter. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Isra wal Mi'raj ialah salah satu peristiwa anu terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ia teh merupakan amrun ilahiyun, hiji perkara sang ilahi Rabbi anu la tudrikuhul uqul moal kaidroku akal manusia. Maka sehebat apapun akal manusia, sejenius apapun otak manusia, pikeun nafsirkeun kejadian Isra wal Mi'raj, moal aya anu mampuheun, moal aya anu sanggupeun. Naon sababna? Sabab ieu mah perkara iman. Geus wajar baheula di zaman Kanjeng Rasul ketika Kanjeng Rasul kuih Isra wal Mi'raj bebeja kana masyarakat Mekah, cek Kanjeng Rasul masyarakat kula keur penting tos Isra wal Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Langsung naik ke luhur langit sampai ke mustawan memeh subuh kula geus balik deui ka alam dunia. Eta urang Mekah loba anu teu percayaeun ulahkeun anu kafir anu geus asup Islam teh ngadadak jadi kufur. Kunaon? Ku saking teu percayana. Tetapi jauh daripada itu alhamdulillah urang mah cicing di Kampung Kemang. Sanajan urang teh uruna jauh jeung Kanjeng Rasul beda ribuan tahun, bahkan orang tengah dengek langsung di Kanjeng Rasul, tetapi dengan bekal iman, bekal takwa orang ke Allah, bekal iman orang ke Allah, iman karena Al-Quran, iman ke Kanjeng Rasul, orang kabeh nu halala diri yakin percaya iman ke bahwa Kanjeng Rasul parantos Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah perayaan lagi dirayakeun ku budak santri, didorong ku masyarakat kumpul
ngumpul kabehan ti dieu. Sanajan bari jeung hujan para kesepuhan halal hadir bapak-bapak na pinuh, pamuda nage pinuh, ibu-ibu nage kompak, teh mumun hadir, teh kokong hadir, teh encun hadir, teh siti aya teh siti. Teh itoh aya ari si Ida. Alhamdulillah. Geus ieu rajaban dirayakeun unggal tahun ke urang. Dan sebabna hikmahna luar biasa. Sebab eta Kanjeng Rasul teh ketika Isra wal Mi'raj sakabeh perkara anu panggih ku Kanjeng Rasul ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj eta teh kabehnya jadi sebuah dilalah kana perkara sababna terjadina Isra wal Mi'raj. Mana di antarana Kanjeng Rasul ketika Isra wal Mi'raj ku Allah diparentah dina salat 5 tempat eta teh ngajadi dilalah 5 waktu. Bahkan kapanggih jeung 17 perkara papanggihan eta teh ngajadi dilalah 17 rakaat di 5 waktu. Mana? Dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Bahkan Kanjeng Rasul ketika Isra wal Mi'raj di antarana ku malaikat Jibril dibawa jalan-jalan ke surga Allah. Can aya manusia masuk ke surga tetapi kanikmatan ku Allah geus ditembongkeun ka Kanjeng Rasul eta oge sami ngajadi dilalah kana urang sadaya supaya ieu urang hirup di alam dunia daek ngalaksanakeun pagawean ahli surga. Di samping ka surga ka neraka tacan aya manusia masuk ka neraka tetapi siksaan ku Allah geus ditembongkeun ka Kanjeng Rasul nu kieu aya nu kitu aya eta siksaan di neraka ieu oge sami ngajadi dilalah kana urang sadaya supaya ieu urang hirup di alam dunia ulah wani-wani ngalaksanakeun pagawean ahli neraka. Nu paling hebat Kanjeng Rasul memeh berangkat dadakna dioperasi heula dibersihan heula eta hate Kanjeng Rasul dipikeun sakabeh runtahna ku malaikat Jibril. Para hadirin sadaya naon tujuanna rek ngahadap zat Allah anu maha suci eta oge sami ngajadi dilalah kana urang sadaya ieu urang ge hirup di alam dunia ketika rek ngahadap ka Gusti Allah ieu hate urang teh bersihkeun tina runtah. Sebab hate urang loba runtahan bener teh boh loba panyakitan hate urang mah makana awas ieu hate teh ubaran. Ulah ngan ukur awak anu diubaran hate ge penting dikoreksi ke urang bersihan tina panyakit. Sebab Allah Subhanahu wa taala mandang manusia teh lain nempo gagahna, lain nempo jabatanana, lain nempo ilmuna. Innallaha la yanzur ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Justru sanajan cenah jelema gagah, jabatan luhur, ilmuna gede, ceuk batur cenah kiai, ari hatena goreng mah oh nanaonan di hadapan Allah. Para hadirin saya geus awas ieu hate bersihan ke urang tina sadaya panyakit insya japan eta ibu-ibu punten ari gering awak pan laju bae berobat kabehan nyeri hulu laju ka dokter bae mulus beuteung pan laju ka dokter bae euyeuk ka dokter cek dokter bu apa keluhannya ini cenah dok beuteung. Cek dokter kenapa perutnya beuteung saya mah cenah dok kalau telat makan cenah kekerecekan kalau habis makan cenah arareungap ya cagur cek dokter. Terus apalagi cenah bu keluhannya hulu juga dok cenah sering lalanjung cenah saya mah. Apalagi cenah kalau bangun hes laju aja cenah euyeugan. Oh. Cek dokter euyeugan itu apa ya goyang-goyang cenah dok. Tadi aja cenah turun dari motor meh aja cenah saya ngajongkol. Ya. Iya budak kemang kalau menus ngomong gitu ya. Memang ari budak Sunda mah bae eta teh di mana ulahkeun berobat ka dokter kerapat di gedung DPR ngomong Sunda. Buktina kamari di gedung DPR rapat ngomong Sunda dicarekenan ku Artalia Dahlan. Ngamuk kabeh budak Sunda kok demo ka jalan. Kaki wari can beres keur sidang kene. Jak kula mah punten kula pribadi bangga jadi budak Sunda. Ibu bangga teh? Sunda mah satu kata banyak maknanya. Ulah jauh-jauh ngomongkeun masalah dahar bae. Bahasa Jakarta mah cukup hiji makan. Jajal bahasa Sunda tuang, mam, dahar, putur, sarapan, cakatrek, telebok, tetekik, nonton, jajal blok, barang hakan, babadong segala. Mungkin bisa nempatkeun kiai nuju tuang, RT eukeun nyatu meong eukeun babadong. Jajal bahasa Jakarta kiai sedang makan, RT sedang makan,
meong sudah maka RT jeung meong sarua bae dahar maksudna anggur halaliwu gara-gara bahasa Sunda kunaon eta bisa haliwu intina mah gara-gara goreng hate makana hadekeun ieu hate bersihan hate mana salah satu penyakit hate anu wajib kurang kudu dibersihan nu kahiji ialah at-takabbur cek budak kemang teh mah ialah sombong eta sombong teh ulah dikukur sombong teh awal daripada sebuah kehancuran awal daripada sebuah kerusakan teu saeutik jelema sugih sombong acak-acakan usahana teu saeutik kiai sombong teu dipake ku masyarakat geus ulah macam-macam dengan sombong sebab iblis baik iblis di surga diusir ku Allah gara-gara sombong eta iblis ulah dilalawarakeun orang hebat eta iblis cicing di surga lagi 80.000 tahun babarengan jeung malaikat 80.000 tahun ngajadi ketua malaikat karubiun 30.000 tahun ngajadi dosen para malaikat 20.000 tahun ku Allah diberi kepercayaan nungguan pintu surga 40.000 tahun tetapi gara-gara sombong ku Allah diusir tapi raha kita sujud doang kana dahar nginum na teh botol sebab eta teh botol teh amis kana letah seger kana hulu ngeunah kana beuteung geus kitu urang ge cenah milih lurah beda pilihan ulah sok pararasea milih maneh nomor 1 hop nomor 2 sabodo nomor 3 mangga nomor 4 silakan ngan engke beres milih na sing akur jeung dulur sing akur jeung bara ulah sok pararasea gara-gara beda pilihan buat 5 tahun akur-akur bahkan ayo kamu paeh sagala ulah ngeunah-ngeunah rugi dunia akhirat lamun budak kemang gara-gara beda pilihan teu akur jeung tatangga sampai kamu paeh naon sababna di dunia keneh moal meunang moal boga tatangga di akhirat moal meunang rahmat Allah sebab jaga di akhirat bakal aya manusia dipegatkeun tina rahmat Allah batur mah ahli surga geus ka surga batur mah ahli neraka geus ka neraka maneh nama culat cilut bari ceurik Gusti kula minta rahmat Gusti jika Allah rahmat nu mana dia pan kula sok salat baheula di dunia kula sok ngaji jika Allah pan rahmat na geus dipegatkeun ku dia di dunia keneh gara-gara dia teu akur jeung tatangga dia masalah milih lurah sampai ka bawah paeh disemat dunya rahmat aing diputuskeun jeung dia Gusti Allah naudzu terus awas ulah sok teu ararakur jeung tatangga ari eta cenah di hewan urang geus teuing ngan ngahewan mah ulah maka iyalah para hadirin sekalian jaga hati urang eta teh salah satu penyakit hati hasud ngaranna justru jelema lamun ngukut sifat hasud goreng hati sanajan ahli ibadah tukang salat tukang ngaji tukang sedekah nanaonan para hadirin sekalian sebab cek baginda Rasul iyyaka wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul haqaba sing sieun anjeun teh kana perkara hasud naon sebabna sebab lamun urang hirup di dunia ngukut hasud ngukut goreng hate sanajan urang ahli ibadah tukang ibadah teu karasa ibadah urang dilebur ku Gusti Allah gara-gara ngabogaan hate goreng geus ieu bersihan hate urang piceun tah panyakit piceun taruntah dina hate mana deui cenah ustaz panyakit hate nu wajib kurang dipiceun korek pelit cap jahe merege hese kudu ditekes eta mah ieu mah kadang-kadang jelema ngaku mah Islam pelitna ka bina-bina ulahkeun kana batur kana anak solongan jeung korek aya nu kitu di aya pi hewaeun anak nek sakola asal minta duit dibere gope atuh meunang ka naon gope sapoe na nurut anak 2 poe nurut meunang 3 poe mah digelong duit dalam deku anak barang tos ngelong duit gope ngising keluar gocap bebeja kana bapana bah cenah kula tadi ngelong duit cenah gope barang ngising keluar gocap cek bapana nu bener dia ieu cenah 10.000 ojolkeun cenah kabeh tadi teh supaya menang gopean atuh diteleng ku bapana kabeh atuh modar bapana geus ulah sok korek ieu bapak-bapak komo eta ka pamajikan ulah sok pelit ka pamajikan teh naon sababna bapak-bapak teh teu pantes korek kalau jadi ibu-ibu hari gitu kunaon ibu-ibu teh capekna luar biasa unggah poe bener teh Bu digawean unggah poe ku salaki ngumbah piring nyeusehan nyapuan ngurus imah ngurus anak nyusuan bapakna sagala mangkali nyusuan anak mah cukup 2 tahun di sapi jajal nyusuan salaki nya saumur hirup paling tambah kolot tambah liat
tapi itu ngejel bahasa urat lah juga mah sing sadar atuh bapak-bapak dewayana urang teh pantes korek karena ibu-ibu sebab masya Allah capekna luar biasa ka ibu-ibu anu mana lamun kurang kudu dipatapa kurang menurut pandangan agama eta ngumbah piring nyeusehan nyapuan imah ngurus anak eta teh lain kewajiban ibu-ibu tetapi eta teh kewajiban bapak-bapak para hadirin sadaya ibu-ibu nu bedas ngomong kita kadengen ku salaki aing eta teh kewajiban bapak-bapak ari ibu-ibu naon kitu tugasna ibu-ibu mangan hiji naon nurut kanu jadi salaki cek salaki sasapu cek salaki ngubah piring karang jadah cek ibu-ibu enggar ke dibela dibabaskeun deui bae geus awas ye ulah sok korek urang teh ka keluarga komo pikeun siar Islam masa model kieu ulah asa-asa kaluarkeun harta urang sebab hakikat jelema anu daek sedekah mah harta eta lain ngabeakan tetapi ngalobaan aya kisah di zaman Nabi Allah Musa eta di zaman Nabi Musa aya jelema rumah tangga ku Allah dibere susahna ka bina-bina ulahkeun imah pakaian dengan hiji-hijina anu dipake gundreng salaki jeung pamajikan cek pamajikana ka urang ihirup susah amat yuk urang nyamperkeun Nabi Musa bae supaya didoakeun dipentakeun ka Allah supaya urang dibere sugih cek pamajikan salahkeun hayu urang teh angkeun dongkaplah ka imah Nabi Musa bebeja ka Nabi Musa ieu kami datang ka dieu hayang dipangdoakeun pangpentakeun coba ka Allah ieu supaya kami diberi harta susah amat ieu hirup akhirna Nabi Allah Musa bermunajat jeung Gusti Allah bermukallamah jeung Gusti Allah minta cek Nabi Musa Gusti aya hamba Gusti datang kana kaula minta sugih hayang diberi sugih cek Gusti Allah Musa ku aing dikabulkeun eta jelema bakal diberi sugih ngan bejakeun ku anjeun sugihna ngan ukur satahun akhirna dibejakeunlah ku Nabi Musa cek Nabi Musa ka teh mohon teteh jeung kakak kahayangna bakal dikabul bakal diberi sugih ku Allah tapi sugihna ngan satahun kumaha siap sehingga kata ringkas cerita ngadadak sugih jagal piring sekian diri itu sugih ngadadak pas begitu sugih cek pamajikan heka ulah ngeunah urang mah sugihna ge ngan satahun hayu urang gunakeun ieu harta urang jeung ngabela makhluk Allah anu susah urang bantu fakir miskin urang bantu anak-anak yatim urang bantu jompo bangun masjid bangun pesantren bangun majelis taklim akhirna selama 1 tahun teu eureun nyumbangkeun hartana pikeun jelema-jelema susah sehingga teu karasa hampir 2 tahun nu bingung Nabi Musa cek Nabi Musa tadi geus 2 tahun sugih keneh teh jelema akhirna munajat deui ka Gusti Allah bermukallamah deui jeung Gusti Allah cek Nabi Musa Gusti lain tah cek Gusti eta nek dibere sugih dengan ukur 1 tahun kok ieu geus 2 tahun sugih keneh bae cek Gusti Allah wahai Musa lumatak eta jelema sampekeun ka ayeuna sugih keneh sebab eta jelema ku aing dibukakeun hiji pintu rezeki tetapi manehna ngabukakeun mang pirang-pirang pintu rezeki kana makhluk-makhluk aing anu lemah ngabantu fakir, ngabantu miskin, ngabantu anak yatim, ngabantu jompo, ngabangun ieu, ngabangun itu. Cek Allah, aing teh izin lamun sampai aya hamba aing, lamun sampai aya makhluk aing leuwih barahan tibatan aing, maka eta jelema ku aing dibere sugihna saumur hirup. Alhamdulillah. Geus ieu contoh pikeun urang. Teu aya harta anu disedekahkeun ngabeakan teu aya hakikatna ngalobaan. Di akhirat pahalana berlimpah. Di dunia keneh insyaallah jelema lamun daek berbagi jelema lamun daek sedekah yakin dunia nak tambah-tambah yakin usahana nyakin maju amin geus ulah asa-asa ulah kor piceun ka sifat koret din hate urang insyaallah awas kembali deui Kanjeng Rasul beres Kanjeng Rasul dibersihan hatena dipiceun runtah-runtahna ku malaikat Jibril kara berangkat menuju Isra wal Mi'raj. Begitu naik kalau langit terus sampai langit ke-7 meneh bertemu jeung Gusti Allah di antarana eta Kanjeng Rasul teh dibawa ka surga. Begitu bukakeun pintu surga kanikmatan di surga teh luar biasa. Beuh nu kieu aya, nu kitu aya, nu kieu aya, nu kitu aya. Yang di antarana aya kanikmatan surga anu pohara. Di surga teh aya golongan manusia anu keur disenangkeun ku bidadari. Keur disenangkeun ku para malaikat,
didaukeun dina kursi na tina emas, dikipasan ku bidadari, kipasna tina perbanda, dihidbah ku para bidadari, hayang naon dibawakeun, hayang anu dibawakeun, hayang itu dibawakeun, senang luar biasa. Sehingga cek baginda Rasul wahai Jibril, eta manusia anu senang pohara model kitu eta teh saha? Saur malaikat Jibril, wahai Muhammad, eta manusia anu keur disenangkeun ku para bidadari, eta teh golongan-golongan manusia anu di alam dunia nate ngahidmah kana indung jeung bapakna, tur taat kanu jadi salakina. Isi awas ya, urang hirup di alam dunia kabeh ge boga indung jeung bapak. Wayahna indung jeung bapak teh senangkeun ke urang ulah dinyerikeun. Sebab eta harapan kolot bu, tiba heula teh kos kieu keur ngasuh urang baheula, eta indung urang pan ngepok-ngepok jubur. Nang ning nang ning nang ning klong geura gede geura jangkung geura bisa marabanin. Pan harapan kolot teh baheula, nah geura galalede dia geura bisa maraban aing. Tapi kunaon ieu anak lolobana begitu geus kalolot kalah ka nganyerikeun kana indung jeung bapak, betul apa tidak? Geus awas, ulah wani-wani urang nganyerikeun indung. Bahagiakeun ke urang kolot urang nu aya keneh, ke urang jadikeun raja senangkeun. Nu tos teu aya tak kolot ku urang toong saminggu sakali kuburanana jarahan, sanajan teu jarahan minimal unggal waktu kiriman Fatihah, kiriman Al-Ikhlas, kiriman Yasin. Ulah ieu kadang-kadang kolot geus eueuh ngiriman kolot satahun sakali. Ari pakaianna dikeukepan, ibahna dikeukepan, mobilna dikeukepan, ari lebah ngahol besek ngan 3. Eta ge dititipkeun bade rajaban teh hewaun. Ulah macana numpangkeun bade ka hol bapa, ih pienak. Ulah asa-asa bahagiakeun kolot sanajan geus teu aya kolot eta teh mandang unggul poe ngadeukeun urang. Geus ulah eureun nyenangkeun kolot geus teu aya, nu aya keneh mah puguhna ku urang. Nu geus teu aya teh wayahna senangkeun, kiriman doa, sedekahan ku urang. Ulah ieu kadang-kadang peweul jelema kiwari mah diurusan ti leuleuk ku kolot, kolot paeh ge kok teu balik-balik acan di Jakarta. Ditelepon ku dulurna cenah, "Kak, geura balik, bapak geus ninggal." Kumaha jawabna? "Geura urusan bae cenah ku dadaria. Aing lamun balik cenah bisa dipecat ku bos. Saminggu teu balik, sabulan teu balik, satahun teu balik. Aya balik ka lembur nek kawin teh hewaun." Cek mamangna, "Ih, da balik dia." Heuh cenah mah kula balikna mah nek mungguna mah nek kawin cenah bulan-bulan hareup. Ngan kula cenah hayang jarah heula kana kuburan bapa. Belah mana cenah eta kuburan bapa? Cek mamangna, "Pugu aing ditu nyaho teu milu nganter keur paeh." Jadi boloon di mamangna. Man pandenya aing mah cenah cek budak anu nguburkeun, mun teu salah mah cenah kuburan bapa dia mah tungtung kidul. Cirina cenah tangkal berenuk. Toong mah cenah ku dia ka ditu. Pas ditoong ku maneh waring berenukna dipindahkeun ku pangong kebo kana pager. Barang ngider nyar kuburan mah geus tangkal beruk. Nah, cenah kuburan bapa aing atuh pager dijarah. Iya ulah kos kieu urang teh jiwa urang nu jadi anak kalau jadi kolot ulah sampai nyinteng teuingeun bungahkeun ka kolot nu aya keneh jadikeun derajat ketika urang meunang melek boga gaji sabulan sakali cenah 5 juta ulah kabeh ditampelkeun kana pamajikan mah aya urutan. Justru urang teh antara salaki jeung pamajikan kudu kompak. Lamun boga salaki korek jerok barang merek kana indung jeung bapana, pamajikan kudu tegas ceuk pamajikan kak pan kakak teh ngalahirkeun indung jeung bapa kakak. Ulah mah ieu pamajikan kakak datang anyar, ieu milik 5 juta. Wah anak ulah bikin kana kula kabeh. Pikeun kan indung jeung bapa saparo. Da kitu. Ulah ieu mah kadang-kadang di salaki nek barang merek dipolototan ku pamajikan. Diawas ya. Sing nyaah urang teh kana indung jeung bapa. Nutos teu aya sarua senangkeun ku urang. Waduh cenah ustaz kula mah tinggal sedihna bae. Baheula cenah kula keur aya keneh indung jeung bapa kula can bisa nanaon. Kiwari cenah giliran kula geus bisa usaha, kula gaji gede tapi indung jeung bapa kula geus maot. Lamun satahun sakali cenah lebah lebaran tinggal sedihna, kula mah celek cimata ngadeuleu batur mah cenah meulikeun baju meulikeun samping kana kolot. Kula mah tinggal bingungna. Ulah bingung. Ulah leutik hate. Sanajan indung jeung bapa geus teu aya, urang hayang meulikeun samping kana kolot anu geus eueuh. Ulah asa-asa boga duit lebaran satahun sakali lempang ka pasar ka ditu. Di mana? Di pasar Rau aya merek samping toko samping ngaranna toko Satar. Asup urang ka jero ulah asa-asa. Teu kudu mahal-mahal meuli sampingna. Bisi meuli BHS mah mahal teuing cukup merek Pamer eta bae. 420 ulah nu 200. 200 pengen 1.200.000 lamun 420 1.850.000 hargana. Ulah loba-loba cukup
cukup sakoli bae malina. Sabaraha sakoli 20 biji. Bawa balik, bagikan kana ustaz, bagikan kana kiai. Reko, enggak teu kiai aya naon ka dieu. Ieu cenah ye, bah. Ulah mungguna mah cenah lamun kolot kula aya keneh mah cenah make samping kamar gawe. Doang gagah jeung kasep jasa. Ngan hanjakal cenah geus teu aya ieu kolot kula, tapi kula teu asa-asa ieu sejak nyodakohan kolot kula nu tos teh pang pakekeun di samping kamar, pake ibadah ku ka ustaz. Kula teh tujuan nyodakohan indung jeung bapak kula di alam kubur. Insyaallah rahmat mah nyampe ke alam kubur, bahkan teu tanggung lamun sedekahna samping kamar caang kuburan. Beda jeung wadimor. Atuh cang wadimor ge ngan kurang burung. Mun carak lampu 5 watt gitu tah. Komo cenah mun wadimorna anu 45.000 teh hargana dipake 3 kali ngilinting teh mah piomongeun. Geus ulah asa-asa urang ngabahagiakeun kolot nu aya keneh jadikeun raja nu tos teu aya ulah eureun ku urang didoakeun ulah eureun disedekahan sebab ceuk baginda Rasul irhamu mautakum bisedekah karunyaan ku anjeun ahli-ahli anjeun anu tos marawat bisedekah ku jalan sedekah insyaallah lamun cenah urang geus bisa ngabahagiakeun indung jeung bapa urang teh bakal panggih jeung kamuliaan jaga di surgana Allah amin. Tetapi awas hati-hati sabalikna lamun cenah urang sebagai anak wali-wali durhaka kana indung jeung bapa wali-wali ngajarikeun kana indung jeung bapa sanajan tahajudna ribuan rakaat sedekahna miliaran salatna rajen muludan tiap tahun rajaban tiap tahun jajal nyerikeun hate indung jeung bapa pintu surga kabeh ku Allah ditutup pal hadirin sadaya. Awas hati-hati senangkeun kolot urang sebab manusia lamun geus wani-wani durhaka kana kolotna haram asup ka surgana Allah. Aya 3 golongan manusia cek Kanjeng Rasul anu haram asup ka surga. Hiji jelema anu haram asup ka surga teh ialah syarikun lillah, manusia anu nyakutukeun Gusti Allah. Nu kadua mudminul khamri, jelema anu sok mabok-mabokan. Makana awas pabudak-budak ngora berkah rajaban nu sok mabok eureunan mabokna. Naon sababna? Sebab jelema mabok mah di dunia keneh bakal oleng, di akhiratna haram asup ka surga. Bahkan saur baginda Rasul lamun manusia sok mabok-mabokan begitu paeh di alam kubur dihudangkeun ku malaikat munkar jeung nakir posisina dalam keadaan oleng. Bayangkeun ku sadaya jelema oleng ditanya ku malaikat munkar nyambung ka moal. Moal. Cek malaikat, "Man buka?" Apa lu buka-buka? Dia boloon cek malaikat munkar, "Man buka?" Anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap belum seberapa. Aduh digebuk, wah membes dahsyatnya. Ada mau ada di jero. Makanya Allah sih udah marah, besok mabok-mabokan. Sebab jelema anu ngadawatkeun mabok-mabokan di dunia kene hidupna bakal teuyeung, di akhiratna bakal haram asup ka surga Allah. 2. Nu katilu manusia anu haram asup ka surga Allah teh ialah akun lil walidaini, golongan-golongan manusia anu sok ngajarikeun kan indung jeung bapana, bahkan santri sekalipun ngajina gagah jajal nyerikeun kolot moal kudu berkah moal kudu manfaat ilmuna para hadirin sadaya. Geus hayu urang menjalani santri hayang berkah ilmu sanajan teu doang batur boga santri sanajan teu doang batur jadi muballigh kondang urang teh minimal bisa ngamalkeun jeung awak urang kolot kuncina senangkeun insya beres urang nyenangkeun indung jeung bapak lamun hayang menang kalimatan di surga senangkeun salaki kadenge Bu geus awas ya khusus jeung ibu-ibu eta salaki urang teh lirik ibarat raja dina rumah tangga sanajan jelema bodoh sanajan jelema susah sanajan jelema goreng hidup jendel bari jeung ompong tetep raja eta teh. Ibu-ibu cenah salaki kula mah ompong berarti rajana ompong. Ulah asa-asa hormat kalau jadi raja teh. Ngomong nu hade jeung raja mah ulah sok suntak segong. Ieu menyarekan salaki wanian jasa kok melotot mata. Ari pangajian pangrajina rajaban tiap tahun bulan tiap tahun ari kana salaki teu eureun melototan. Bahkan masih mending melototan kadang-kadang ciduh huncak kabeh kana beungeut salaki. Aya kitu di aya. Allah di dia eta mah di ditu di lemur kula kan asalna di dieu. Ieu awas ibu-ibu
Ulah wani-wani urang teh ngajadikeun salaki sing hikmah awak urang ka salaki, sing hormat awak urang ka salaki. Mulyakeun ka salaki. Ngomong urang diukur jeung salaki mah bisi salaki rada emosi, ngomongna 5, urang mah jawabna 2,5 bae. Salaki ngomongna 5 kata, jawabna 2,5 bae, adana 3. Ulah imah salaki ngomong 5, jawab 25. Pagawean ibu-ibu teh biasana. Kepiraha salaki anu pernah nya doang teh salaki mah cenah sanggup geus asap campuh bari bolotot. Nya teu kadeu cenah ku irung kakak. Kita di cenah kula keur ngidul cenah seueurna pareum bae anak ceurik bae piring can di kumah cenah seueur loba sapueun loba. Ulah ngomong cenah bantuan. Ka mana bika ngomong teh wal. Aya kitu di aya. Geus teuing sanajan bari jeung aya lalaki ulah kaget sebab bika mah pantes cerewet ge. Bika mah pantes cerewet guna laki teu pantes. Bener ka, Bo? Bika mah pantes cerewet oge sebab sungutna aya 2 benar. Sungut luhur jeung sungut. Tapi lalaki kudu syukur sanajan sungut bika aya 2 tetep nu hendet mah ku Allah teh diberian huntu. Oh mun aya huntuan budak. Beak dangdeur urang digorgot jeung galang-galangna buah. Awas ya. Sing hormat ka salaki, sing hikmah ka salaki. Lewat ke hadapan salaki ulah sok asal ngalengkah bae ngatak naon salaki keur ngopi hadapan imah punten raja ngiring ngalangkung atuh kitu ayana imah salaki keur ngahujar ka gadis sepak bobrok we cekerna cek salaki dia kabina-bina cenah main sepak degana suku aing kumaha jawabna sugan kula mah cenah linggis suku salaki diakurkeun jeung linggis mentang-mentang hidung bari jeung leutik teh. Coba ieu awas raksa ka urang akhlak anu jadi salaki eta teh raja. Imam muak sakadaek hareupeun salaki. Ari keur panganten anyar mah eta hayang muak hareupeun salaki kuat diampet. Kuat lumpat ka kamar mandi hampura cenah kakak bade pamit heula. Teh ka mana ka kamar mandi. Kuat lumpat ka kamar mandi ditutupan lawangna. Kuat ditutupan jebur lagi make baskom ku bisi kadenge puah. Isin ka salaki. Tadi ku begitu geus boga anak 3 jeung 4. Eta ibu-ibu anak 4 3 geus eueuh akhlak ka salaki kadang-kadang keur dahar barang ge kalah ngangkat jubur. Pek. Aya nu kitu di dieu. Bigang dusun ka model kitu tah. Wayahna coba raksa eta teh akhlak. Ieu mah ditembak ku salaki dia cenah kabina-bina aing keur ngawap kejog cenah kudu bari muak bae. Kumaha jawabna he cenah ka atuh kula muak ge usah saha ieu. Ari kitu curik salaki. Umur lamun cenah bikang gendut atau usah waraheun kan. Bikang gendut mah pokona gebablik beledug deh. Makanya bisa dicirikan lamun cenah boga pamajikan gendut geus pasti keramik nage baleulah si eta mah. Sakali muak blok 14 kilo keramik. Di mana ge ngeuyeum. Mun hujan sok bocor. Beda jeung nu kuru. Nu kuru mah tah muak telo kadenge paling geus. Ngan bauna alabatan jurig we eta mah. Yang pingsan biasa laki. Iya tuh pan puak ya beda-beda kak. Menawas sudah dibawa iba arkanul hitut salasun. Puak daya tilo ngan ulah dibawa dia mah. Ditanya aku salah tidak salah dia atas non atau salah menang puak daya tilo. Ulah. Puak daya tilo hiji aya puak sopan. Mana puak sopan? Teu kadenge sawarana tapi bauna kabina-bina. Puak sopan. Luka 2 aya puak telenges. Mana puak telenges? Harus sawarana bari jeung bau kana irung. Luka 3 aya puak kabina-bina, sawarana harus si eta mah kaluar jeung bukur-bukurna. Awas ya ibu-ibu pakai akhlak anu jadi salaki sing bebeunangan urang teh tah salajaban. Teuing bab salat cenah nyantol kana urang, bab ngaji teu nyantol kana urang. Minimal akhlak kana salaki heula pake. Wayahna sing sopan ka salaki. Salaki teh raja urang hormati. Bahkan lamun bisa malamun bisa hikmah kalau jadi salaki teh ulah nungguan ditabeuh ku salaki. Komo lamun salaki boga kahayang, wayahna tawarkeun awak teh heulah kana salaki. Istri baginda Rasul teh akhlakna samodel kitu sadayana. Yang seukeun awak kalau jadi salaki pasrah beunteun turutan ke urang. Teu kudu unggal penting minimal malam Jumat bae. Tawarkeun ka awak ka salaki. Sebab eta marende pamajikan teh atuh ya sanajan saminggu aya 7 penting faedahna beda-beda. Teu kudu kabeh. Pan cek ulama cenah ge, sing saha manusia anu ngajima pamajikan di malam Senin
terus si manina ku Allah dijadikan anak, maka yakunul waladu miskinan au fakiran lakin radiyan lillah, bakal ngawaris boga anak nate miskin fakir bari tapi ridho kana pamere ti Gusti Allah. Bagus tante eta. Bagus, sirian ibu-ibu malam Senin bagus. Bisa nawaran ka salaki malam Senin terjadi masalah. Terus malam Senin malam naon? Malam Salasa cek ulama sing saha manusia anu ngajima pamajikan di malam Salasa, terus si manina ku Gusti Allah dijadikan anak di malam Salasa teh, maka yakunul waladu baron lil walidaini, bakal ngawaris boga anak mate nurut bageur kana indung jeung bapakna. Bagus tante. Geus lamun hayang boga anak anu nurut, anak anu bageur, anak kolot, maka malam Salasa tawarkeun awak ka salaki. Terus malam Salasa malam naon? Malam Rebo cek ulama sing saha manusia anu ngajima pamajikan di malam Rebo, terus si manina ku Allah dijadikan anak, maka yakunul waladu kasirul ilmi wa kasirul akli wa kasirul syukri, bakal ngawaris gede ilmu nak, gede akal nak, gede syukurna. Tegasna anak anu calakan. Mun hayang boga anak calakan malam Rebo angseuh keur jubur ka salaki. Terus malam Rebo malam naon? Malam Kemis cek ulama sing saha manusia anu ngajima pamajikan di malam Kemis, terus si manina ku Allah dijadikan anak, maka yakunul waladu mukhlisan fi qalbihi, bakal ngawaris boga anak nate anak anu rumasa. Bagus tante. Sirian teh malam Kemis ge bagus. Terus malam Kemis malam naon? Malam Jumat cek ulama sing saha manusia anu ngajima pamajikan di malam Jumat, terus si manina ku Allah dijadikan anak, maka yakunul waladu hafidhan lil kitabil aziz, bakal ngawaris boga anak nate daek nalar Quran, daek ngaji Quran. Alhamdulillah. Ibu hayang boga anak bisa maca Quran, malam Jumat tawarkeun ka salaki. Ulah sok kararesek pihewang. Terus malam Jumat malam naon? Malam Sabtu cicing santri cicing. Ieu mah urusan santri mah. Geus cocokan ceri ke santri, hampura. Bangsa kula ibu-ibu kan hari aya mang santri hampura nya. Moal ngarti santri mah moal. Ieu mah urusan 17 tahun kagiri mah. Malam naon tadi bencan? Malam Sabtu cek ulama sing saha manusia anu ngajima pamajikan di malam Sabtu, terus si manina ku Allah dijadikan anak, maka yakunul waladu majnunan, bakal ngawaris boga anak nate gelo ku dunya. Geus cirikeun lamun cenah aya budak kemang usahana marajin lempang subuh balik magrib, lempang tanggal 30 balik tanggal 1, tapi salah teu beuti, ngaji teu beuti, ibadah teu hayangeun, moal salah eta jelema cimani malam Sabtu saya sama. Bagus saja malam Sabtu. Goreng. Terus malam Sabtu malam naon? Malam Minggu cek ulama sing saha manusia anu ngajibak pamajikan di malam Minggu, terus si manina ku Allah dijadikan anak, maka yakunul waladu sarikon limilki ghairihi, bakal ngawaris boga anak nate jadi garong. Bagus saja. Goreng. Geus ulah malam Sabtu jeung malam Minggu mah lewat bae heula. Ayana Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat 5 penting ge seueuh eta. Tawarkeun awak ka salaki ka di malam Senin cek ulama ge bagus neta henteu cek salaki cara pe geus heula. Esuk penting tawarkeun deui. Ieu kadang-kadang pihewaun salaki geus ngajak ke jojong di hareupeun TV. Cek salaki dulu cenah bapak dia nang budak leutik cenah ngagereng be batuk kana naon eta saeutik. Gua batur geus teu kuat ngarekol deui. Di pagawean ibu-ibu kos kitu rata-rata lah. Ayo asup ke kamar jam 12 sisa sinetron buk nang sebulit gawe percis doang kuntil anak doang abang bau kelak bebukang cucurut ngomong kadang-kadang pakai baju ge tanya kayak yang salah cuma ibu-ibu zaman kiwari geus teu layak pake daster swag dipake kadang-kadang kutang geus talian-talian acan hiji mah tali plastik hiji mah tali sapatu bukan anak dekat itu rata-rata ibu-ibu kayak salah geus endahan nek nafsu ge salaki jadi teu nafsu. Tapi jajal nek ondangan. Tingkul budak kemang nek ondangan hayang kadeuleuk ku batur. Baju pang bagusna dipake. Minyak selit 2 botol disemprotkeun. Bedak 8 cm ditempelkeun. Teu masak pugu kulit hidung make bedak 8 cm. Doang bobong kahujanan doang. Buat dibukna tuh disisiran, diribondi. Sendal jungkir. Ngagideuk lempang kanu ondangan. Salakina manungguan anak di imah. Ya awas ibu-ibu ya pakai kurang akhlak kan jadi salaki nguruskan bab masalah ngomongkan masalah bab dandak wayar minimal 50-50
Geus teuing urang geus kaprah rek kondangan teh pagelis-gelis atuh wayahna rek jeung salaki ge sing geulis ulah dibalikeun. Ieu mah rek kondangan mah hayang gadeuh ku batur anu jelas dangdangna ge dilarang ku agama pagelis-gelis. Ari rek jeung salaki anu disunahkeun ku agama kudu dangdan pagoreng-goreng tewang. Minimal imbangkeun ku urang teh nek kondangan geus teuing burung geuliskeun di awak jangan kaprah ki wari mah sika deuleu petot teuing ku batur atuh nek hes jeung salaki ge atuh wayahna geuliskeun deui awak angseuhkeun awak kanu jadi salaki insya geus awas hidmahkeun awak urang kanu jadi salaki bahkan dina sapopoena salaki rek gawe isuk-isuk siapkeun kurang sarapanana siapkeun baju seragamna siapkeun paculna lamun deka sawah teh gobedna siapkeun bahkan kopina siapkeun ulah asa-asa eta ibu-ibu nyieunkeun kopi kana salaki cuma kadang-kadang pas sangheuk bae sing goreng eta pun teh nyieunkeun kopi kana salaki sagelas diangseuhkeun kana hareupeun salaki kak gerang ngopi teu karasa 1000 dosa murah dina jari ibu-ibu untung tante bo hayang ngapain hampura dosa sing rajin nyieunkeun kopi ka salaki jam 7 dieunkeun jam 8 dieunkeun deui jam 9 dieunkeun mencret kok salaki geus awas ieu hidmahkeun awak kanu jadi salaki ketika urang geus bisa ngahidmah kanu jadi salaki hidmah kanu jadi kolot insyaallah panggih jeung kamuliaan jaga di surgana Allah amin. Sabalikna salaki saroa sing karunya ka pamajikan sabadana urang ngabahagiakeun indung jeung bapak senangkeun ka pamajikan ulah dinyerikeun ieu mah kadang-kadang ngarasa pangsalakina salah saeutik pamajikan dicabuk salah saeutik disepak ulah bikang mah bukan untuk disakiti tetapi awe mah untuk disayangi betul apa tidak? Awe mah butuh kasih sayang geus nu lembut ngomong jeung awe mah ulah sok kasar sebab bikang mah di mana-mana ge tulang rusuk urang pamajikan eta tulang rusuk salaki sanajan hideung cerewet tulang rusuk urang pamajikan aing mah cenah monyong berarti monyong tulang rusukna ari ngaran tulang rusuk di mana-mana ge anu lempeng kah kabeh ge bararengkok bener teu tulang iga bengkok teu bengkok kabeh ge tulang iga mah geus ulah kaget lamun urang teu watak awe bararengkok bae salah saeutik marah ka salaki salah saeutik marah ulah kaget wong bengkok tulang iga mah urang nu kudu paham sebagai lalaki ngalempengkeun tulang anu bengkok eta ulah sakaligus kunaon sebabna bisi potong geus lalahunan ngomong jeung pamajikan mah sanajan sakumaha marahna pamajikan urang sakumaha emosina santai bae ngomong jeung pamajikan mah bisi potong lalahunan usapa bisi urang boga pamajikan akhlakna kurang hade dilawan santai bae tetapi urang boga pamajikan jana hobina sok muak hareupeun salaki ulah disepa geus teuing alem bae sanajan sakumaha hangitna kana irung masyaallah ieu angin ti surga mantep aman paling ge seuih ka pamajikan dikitukeun bener teu bo jaga lamun dikasaran ke urang pamajikan uang kamu bau untuk salaki hejeng ipuak bau juri jama mabok tak boleh ibu-ibu mabok cek ibu-ibu nyaka ambu cek aku irung bedul juri iya memehna terus ya kudu santai ka ibu-ibu mah ulah sok ngalawan ulah sok marah-marah ulah sok tulak cangkeng tempo akhlak Sayyidina Umar tuh Sayyidina Umar eta sahabat anu paling galak sahabat anu paling keren Sayyidina Umar teu saeutik jelema kafir dicacat beureungna bahkan cenah ge Sayyidina Umar mah lamun marah keluar lamun emosi bulu anu nempel di awak Sayyidina Umar teh keras doang kawat ieu hebatna Sayyidina Umar tetapi ketika diomongan ku pamajikan tungkul Sayyidina Umar teh kadeuleun ku sahabat cek sahabat Umar anjeun teh sahabat anu paling keren tapi kunaon dicacat laku pamajikan dicarekan ku pamajikan anjeun kalah katungkul namun tak anjeun sieun kana pamajikan cek Sayyidina Umar sahabat ulah teh lain sieun kana jadi pamajikan tetapi ulah hormat kana jadi pamajikan ngahargaan kana jadi pamajikan sebab ulah rumasak nu ngalahirkeun anak ulah pamajikan kula nu ngurusan anak ulah tileutik pamajikan kula bahkan nu ngurusan kula ulah pamajikan kula teu wani kula nyentak kana jadi pamajikan sebab ulah hormat kana jadi pamajikan pake ku urang akhlak itu tah bener teh bo geus awas ulah sok kasar kata majikan yo ke urang senangkeun ka pamajikan bahagiakeun pamajikan urang hartikeun jajana saminggu sakali urang wayahna bere jajan teu kudu gede-gede 1 juta ge sedeng
bajuna perhatikeun ku urang sabulan sakali gantikeun bajuna beulikeun nu rada hade teu mampu sabulan sakali 3 bulan sakali teu mampu 3 bulan sakali 7 bulan sakali mah gantikeun 7 bulan sakali teu mampu satahun sakali mah lebah lebaran panggantikeun baju ibu-ibu eta ulah ieu mah kadang-kadang geus 3 tahun batur daster swag dipapake bae karunya senangkeun pamajikan urang tah lamun urang geus bisa saling senangkeun salaki nyenangkeun pamajikan nyenangkeun kana jadi salaki bakat urang hidmah hormat kana indung jeung bapa tuh aya ka surga aya kanikmatan di surga Allah di jelema-jelema anu ngamuliakeun kana indung jeung bapa jeung kana pamajikan jeung kana salaki insyaallah di surga salah satu hiji beres di surga lumpat ke neraka dibawa jalan-jalan karena neraka kanjeng Rasul ku malaikat Jibril dan aya manusia anu kana neraka tetapi siksaan geus ditembongkeun di antarana eta siksa di neraka kana panggih ku kanjeng Rasul aya golongan manusia anu keur disiksa di neraka digentus huluna make batuna tina seueur neraka begitu digentuskeun eta batu hulu ajur polo acak-acakan matana ngocrot ngajrit ngarasakeun ka nyeri diusap deui cager deui digentus deui diusap deui teu eureun jeung teu eureun sampai kanjeng Rasul malieskeun beungeut ku sedihna ngadeuleuh siksaan jelema anu pohara cek kanjeng Rasul wahai Jibril eta siksaan pohara amat geusan saha eta saur malaikat Jibril wahai Muhammad eta teh siksaan anu samodel kitu dosan manusia anu hirupna di alam dunia wani-wani ngalalaikeun kana salat 5 waktu awas budak kemang hiwayahna kana baru salat ulah disabodokeun ya urang rajaban tiap tahun diramekeun ku urang sing aya hasilan atuh sedengkeun oleh-oleh Isra wal Mi'raj teh salat 5 waktu raksa 5 waktu ku urang magribna wayahna tingkatkeun isana subuhna dohorna asarna Lai mah kadang-kadang salat 5 waktu kiwari mah jelema palah pilih. Bah maghrib mah penuh kabeh, aki-aki aya, belah leutik aya, bapak-bapak aya, minantuna aya, kabeh kumpul di masjid. Datang waktu isya mah paling diopatan. Omo subuh mangan duaan, aki-aki kabeh. Dohor kitu deui, asar kitu deui. Padahal lamun ngomongkeun predikat kedudukan salat berjamaah maghrib eta paling akhir. Nu kahiji berjamaah teh ialah berjamaah Jumat. Nu kadua salat subuh dina poe Jumat. Nu katilu salat subuh dina hari-hari biasa. Nu kaopat berjamaah isya. Nu kalima berjamaah asar. Nu kagenep berjamaah dohor. Nu katujuh berjamaah maghrib. Pang akhirna maghrib mah, tapi panglobana peminatna. Telebah maghrib di mana ge rame. Di Kemang rame maghrib. Rame nu salat lebah maghrib mah baru lagi numpuk lebah maghrib mah. Bahkan eta di les area ge lamun kula sok milu salat teh acara ka Tangerang Karangkas di les area pinuh salat. Maghrib mah kusaking pinuhna nu kuku mah macam aya. Teu mikiran aurat aya lebah salat. Jubur ka bulah dua ka mana-mana lebah sujud biasana pamuda eta. Ayeuna leuwih parah. Lebah tahiyat tunjukkeun muntir curug atuh lanjung pula madelikeunna. Nu pihewaeun ieu mah lain meja kula pernah manggihan eta salat kigireun kula jalamana teu make samping teu make peci ngajigan aya sameter. Kieu salat. Bari ceker kula ditinjak ku maneh bawa ieu mah. Ditarik ku kula neangkeun deui mincak deui kana ceker. Atuh penasaran kula sekolah heka eta kabina-bina amat ngajigan kos sameter. Bari ceker kula ditinjak ku suku kakanyana naonna. Cek barena rapetkeun, lamun teu rapet engkena setan molos. Cek kula goblok bakal ku gede-gede teh berarti setan jalan handap. Waya aturan ngajigan ge ka. Aya kana santri teh. Pikeun lalaki eta ngajigan cukup sajengkal. Sarajan gede luhur jelema loba duit wayana sajengkal patokan. Carangkeun lalaki mah sajengkal. Ibu-ibu pan cenah lalaki mah dicarangkeun, ya pan aya manuk bisa kacepet. Kemudian mawa anak batu, mawa dobel. Lamun ibu-ibu mah kara kimpedkeun. Ulah leureun lalaki teh, awewe mah kudu serba ngimped. Ku soli teu meunang jabran bintang maring teh kimpedkeun. Sidakepna ngadepit susu, bahkan dina nangtungna ge tah. Tong rapet teuing, tong jegar teuing sedeng bae tanda. Kimpedkeun bae kitu. Cek ibu pan dikimpedkeun, ya pan aya kacang di siragan. Ya awas ya fal hadirin sadaya bab salat. Geus loba teu karaksa ku umat Islam zaman ayeuna. Padahal eta salat teh satu pengabdian urang ka Gusti Allah. Sedengkeun urang hirup di alam dunia wajib kudu ngabdi ka Allah. Dan sababna nu mata urang wajib kudu ngabdi ka Allah. Dapat urang mah sehari-hari teu lepas tina pitulung Allah.
sok gegara tafakuran urang asal ti Allah dirizkian ku Allah sing loba ngabdi ka Allah sabab bakal balik ka Allah. Sok geura tafakur dia urang maka be asal ti Allah bener teu Bu indung jeung bapak urang mah hanya sababiah hungkul anu jelas mah urang mati Allah kiwari urang hirup teh Allah mata urang bisa ngadeuleuh ti Gusti Allah cili urang bisa ngadenget ti Gusti Allah leungeun bisa nyekel ti Gusti Allah suku bisa ngalengkah ti Gusti Allah maka salah jasa lamun ceun aya budak kemang rek poho ka Allah geus inget awak teh ka Gusti Allah abdikeun awak teh ka Gusti Allah teu kudu nyontoh para wali mah 24 jam full hatena ka Allah urang mah minimal sampai sapeting 5 waktu terus ngan paling 25 menit dohor 5 menit asar maghrib isya subuh 25 menit paling cepat abdikeun awak urang ka Gusti Allah naon masalah urang kudu abdi ka Gusti Allah tanpa hadirin urang teh hirup di dunia teh ukur diayakeun ku Allah dirizkian teureun-eureun isuk urang bisa dahar jam 8 geus meuli baso deui bae jam 10 mah mie ayam jam 1 nyatu deui bae jam 2 sebelat jam 4 bubur ayam jam 7 mah martabak pilu loyang memeh hees ujang atuh deui bae panteureun barang hakan di awak urang teh di alam dunia eta teh rezeki ti Allah bahkan bukan hanya barang hakan imah urang bisa kajieun mobil kabeuli motor kabeuli anak kajajanan sawah kabeuli eta teh rezeki ti Allah hei cenah ustad kula mah kajieun imah kabeuli mobil kabeuli motor ge eta mah hasil diri payah kula eta mah asbab ari ngaran asbab mah al asbabu la tu'assiru lil musabbab asbab mah moal bisa napakan kana musabbab justru urang boga keyakinan bahwa asbab teh bisa nasaran kana musabbab dan sebabna sebab cek ulama mani takoda li annal asbaba tu'assiru fahuwa kafirun barang siapa manusia anu berkeyakinan bahwa hasilna sesuatu eta teh upedah diri payah urang sorongan tanpa aya iradana Allah jelema anu sabada kitu dihukuman kafir kufur teh karasa ku urang nah sebabna sebab cek Imam Athaillah na oge sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar gaya urang anu luhur cita-cita urang anu gede sanajan didorong ku syariat didorong ku asbab moal bisa nembus kana qada jeung qadarna Allah usaha ngagedeg unggal poe hayang loba duit cek Allah moal boga mah moal boga geus anu jelas mah ieu teh qada jeung qadarna Allah pitulung Allah rezeki anu datang kana awak urang sadayana ieu teh pitulung ti Gusti Allah rezeki ti Gusti Allah maka penting yang pantes paliger hayu abdikeun awak urang ka Allah saeutik-saeutik 5 waktuna ke urang arahan pangajiana hayo urang kudal eta ngaji ge sarowa jero-jerona urang keur ngabdi ka Allah rumata urang kudu ngararaji sebab urang teh dituntut kudu ngarti kana ilmu agama rumata urang kudu nuntut kudu ngarti kana ilmu agama sebab urang iret ibadah ku Allah diciptakeun di dunia sementara eta ibadah henteu asal ibadah teh kudu diilmuan salat teu asal nonggeng ngalaud teu asal baseuh adus teu asal karataan ku cai aya praktek ilmuna anu kurang wajib kudu dikaji dina ngalaudu bae asal baas beungeut aya aturanana mana patokan wajib pan ngalideg keneh jelema kadang-kadang ngalaudu asal beus beungeut doang teu rata ta beungeut umbah leungeun kadang-kadang sikutna garing keneh karena teu diilmuan makanya penting ibu-ibu lebah ngalaudu awas perhatikeun caina kudu cai mutlak ulah sampai cai mustakmal makanya perlombaan zaman kiwari teh punten ketika nyieun imah kobakan paletik-letik wayah anak nu gede nyieun kobakan leuwihkeun tina 2 kulah naon sebabna khawatir bisi caina teu aya 2 kulah kudu urang dikobok kepretan anu wajib ngepret karinga dikumbah ditaik teh urang pake ngubah anu wajib khawatir mustakmal ta cai makanya kudu ilmuan dina cai dina urang kudu nyaho dina ngubah beungeutna batesna mana wajib dikumbah yo beungeut urang tempat bijil rambutna sirah nepikeun ka handapeun gado ngomong lalaki lamun sampai aya janggotan awas hati-hati kudu disela-sela ngan eta janggot kabagi 2 aya janggot kandel aya janggot ipis kumaha janggot kandel eta janggot ketika papahareup teu katingali kulitna eta hukuman janggot kandel sunnah hukumna ketika ngalaudu disela-sela nu kadua janggot tipis
janggut tipis eta ketika papahareup kadeu kulitna eta mah wajib diselang-selang sebab itu zahir padahal sadaya geus rakakeun ketika ngalaudu di luhur ka handap batasna batas robakna tina pentil ceulik kana pentil ceulik ngan mun bisa lewatkeun kana ceulik sunnah hukumna dina suku dina leungeun sarwa lewatkeun kana sikut sunnah hukumna bahkan dina adus ge sarwa eta adus ulah sembarangan teu asal basuh teu awak ku adus ibu-ibu awas hati-hati salah satu rukun adus teh nibakeun cai anu mutlak kana seluruh anggota badan ulah aya anu ngahalangan teu ulah aya anu ngarobahkeun kana cai sanajan barang suci mana contohna sampo sabun lipstik bedak eta teh ngarobahkeun kana cai makana awas ibu-ibu lamun dek adus bibirna aya lipenan bersihan heula bedakna bersihan heula sedok bersihan heula ratakeun cai kana seluruh anggota badan urang ulah aya nu ngahalangan ulah aya anu ngarobahkeun termasuk kana sesengereng ibu-ibu eta wajib kudu kakubah sebab itu zahir naon sesengereng 738281 hiji juru 13 di tengah-tengah aya nu nyelap hiji kurang contoh supaya kaharti ya ibu-ibu ketika ibu-ibu daun tang bobo eta anu kadeuleuk ku mata dihitung zahir wajib kudu kakumbah sementara sesengereng ibu-ibu lamun daun tang ngomos kieu pasti nengtek kadeuleuk bener teu hok geura jagal dideuleuk kieu nengtek eta wajib kudu kakumbah sedangkan lamun nangtung ibu-ibu nutup loket godegna katutup sesengereng nah karena awas ibu-ibu mah ketika adus eta kudu bari diu tujuanna tah ngaraksan eta ulah bari nangtung bisi teh kakumbah bisa awas ratakeun ku cai beres geus rata ku cai anu mutlak karak sabun karak sampo bahkan dina salat nu hade eta dina salat henteu sembarangan urang salat pertama pakaianna urang perhatikeun akhlak dina pakaian eta salat nu rapi nu bersih mun bisa ulah sapotong sikut ratakeun sampai panjang lalaki kadang-kadang salat ti hewaeun make baju partai gambar Jokowi baru sepenuh ku kita cau sampingna atlas bari ngilinting doang sebleker motor doang salat panghareupna menang sarokaat datang deui nu ngamakmum barang ditempuh make baju partai Jokowi maneh nama pendukung Prabowo balik deui pe hewangeun perhatikeun pakaianna dina praktekna nu hade ruku teu asal ruku pan loba jelema kadang-kadang lebah ruku kieu doang kalau seperti papan lempengkeun tonggo dina sujud tu hade ieu praktek sujud rata-rata jelema loba kena mencong eta sujud paladeun sadaya awas anggotana ayat 7 salah satuna tungtung dampal dari di suku kudu dilep sok loba keneh jelema salat kadang-kadang ukur nempel ceuk Syekh Nawawi Tanahara teu sampurna sujudna manusia lamun lebah sujud ujung sukuna ukur nempel teu ditilepkeun ulang contohan lain dusun hampura supaya kaharti biasana bapak-bapak nu salat kadang-kadang ukur nempel kana tempat salat kieu tah ieu teu sampurna teh Syekh Nawawi kudu kumaha kudu ditilepkeun bu tah sampai nilep nah sebabna kudu sampai nilep sebab syarat rukun sujud kudu saberatna sirah mual hasil saberatna sirah lamun tungtung dampal sukuna teu ditilepkeun moal hasil heut geura jajal tetapi ketika ditilepkeun pasti lebih jero sujudna makana arahan ku urang insya salat asal salat wudu asal wudu adus asal adus tiangan ilmuna di mana di pangajian geus abdikeun awak urang ka Allah ngajina deukeutan salatna ka urang raksa naon sababna nu mata urang kudu ngabdi ka Allah sebab urang kabeh teh bakal balalik ka Gusti teuing esuk teuing pageto teuing minggu hareup teuing bulan hareup teuing taun hareup urang diampihan ku Allah dunya ho para hadirin sadaya ngan samemeh urang balik ka Allah samemeh urang ngadep ka Allah yuh urang abdikeun awak urang ka Gusti Allah sugan ari urang geus ngabdi mah ka Gusti Allah ieu di alam dunia terutama salat anu lima waktuna jenaksa insyaallah hirup urang perjalanan urang disalametkeun ku Allah di dunia wal akhirah amin sebab Allah di Al-Qur'an qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bagja pikeun manusia anu ngabersihkeun hatena kalayan iman ka Allah
Terbagja bikin manusia anu daik nyebut asma Allah ay mukabbiron dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar madep kiblat 5 waktu sapoe-sapoe ting salat ngarana geus hayu rasa ke urang salat anu 5 waktu deketkeun awak urang ka Allah nu geus bisa berjamaahna arahan nu can bisa anu 5 waktu hayu arahan sing bisa mudah-mudahan lamun urang geus bisa deketkeun awak ka Allah urang nu halalan diri ti dieu ku Gusti Allah disalametkeun di dunia wal akhirah amin ya Allah ya Rabbal Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. 1 jam seperempat hubul tain saki anu kape hatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan ilmu agama, tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita yang dari Pandeglang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan berkah ilmu yang dipaparkan oleh beliau. Baiklah para hadirin, jangan bubar terlebih dahulu karena acara belum selesai. Acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Doa ini insyaallah akan dipimpin oleh guru kita. Mohon maaf